jengkol jeung daging ayam kesukaan AA. Satu neng, awe ada lapar. Ya A. Masih ambung geus ngarestui can. Can A sebenarnya neng tos direstui ya jeung si Ujang. Ujang anu Jangan sombong lain. ya ada kumaha neng mah teh cinta ka Ujang teh. Kebayang. Kitong lain mah di imah beberes gegero mau nyamperkeun wae Sikabayan. Iya. Asa wae eta rantang. Nyambung, ya dengan aja ke Kabayan. Ulah sok nyamper wae si Iteng geus dijodohkeun jeung Kang Ujang. Geus saya urang balik. Kok rantang nanggeunah geus rantang. Nyamper wae Sikabayan, apalah mani dijodohkeun jeung Kang Ujang. Hanya kumaha tuh, Bu? Iteng teh cinta ka si Ujang. Ye, Kang Ujang mah loba duitna Sikabayan mah naonna. Itu di mana? Tadi ini ka imah. Jalan terakhir mah. Alim ah. Itu kayu. Kemana Kabayan? Eta bae mending sungkir tuh. Nyanyi dia itu pada dijodohkeun jeung Kang Ujang. Kang Ujang sombong teh lain. Eta Bayan bade ini heula ya si Payung. Ya, kemana sih Ujang cenah kita wae. Apa ya murah dapatan makan masyarakat ya? Nya. Oh itu sih Ujang. Orang mana hutang saja? Waduh. Mana tuh ya? Ya emang ya. Iya sih Ujang. Ayo hutangnya coba renangan aja. Oh, jadi itu kaya teh ngahutang meureun. Bayar apa nya sebenarnya mah nya. Mah bejakeun ka sia Bu. Saurek. Bu, hanya masih Ujang teh. Entah kaya nama ngahutang. Kira aku itu mana si Ujang tak? Tuh, si Ujang tak. Kira aku mana yang ngahutang? Ya Bu. Tuh. Ada tuh makan ah. Kabayan, tadi heula. Bade naon Bu? Bade ngomong heula ieu. Ayeuna manggung geus nyaho. Sikapna Kang Ujang jadi loba hutangna. Ayeuna mah direstuan jeung Neng Iteng sok. Nu bener, Bu. Bener. Di asli ieu.